Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Aya pertarosan di sebagian masyarakat saya mana ketika ngaakekahan anu janten murang kali ngabagikeun dagingna ku daging atah atanapi ku daging asak. Kurang waler eta pertarosan ku katerangan anu aya dina kitab Bajuri juz kadua tentang pasulun fi ahkamil aqiqati, pasal anu ngajelaskeun tentang hukum akikah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imu sareng mere kadaharan naon al aki jalma anu akekahna minal aqiqati tina akekahna eta si aki al fuqara'a ka pirang-pirang jalma anu fakir wal masakina sareng ka pirang-pirang jalma anu miskin. Payat bahuha mangka ngasakeun eta si aki kana akekahna bihuluin kalawan make amis-amis wayahdi minha wayahdi sareng ngahadiahkeun eta si aki minha tina akekahna lil fuqara'i ka pirang-pirang jalma fakir wal masakini sareng ka pirang-pirang jalma anu miskin. Ningali kana keterangan anu aya dina kitab Bajuri ieu bahwa ketika lamun masyarakat bade ngalaksanakeun pasunatan akekah mangka anu langkung saena nyaeta masihkeun daging ka masyarakat teh ku daging anu asak diolah heula. Sanes ayeuna berarti teu kenging ku daging ayeuna anu atah. Anu ayeuna bade ngabagikeun ku daging atah mangga itu ngan aya anu langkung sae ngabagikeun daging akekah mah nyaeta ku daging anu asak. Jadi diasakan heula di bumi, diolah heula di bumi, nganggo ayeuna sanguna, ayeuna daging akekahna janten rencangna nyaeta teras aya deui pasunatan anu sanesna nyaeta bihuluin kalawan make amis-amis aya wajibna aya dodolna salianti daging jeung sanguna mangka eta teh langkung sae. Sakali deui ku daging atah meunang ngan aya anu langkung sae ku daging asak. Aya anu langkung afdol nyaeta ku daging asak. Mudah-mudahan aya manfaatna.